Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ngepangkeun nama abdi Fairuz. Abdi sakola di Cibenying 03 kelas 5. Abdi atos ngabaca buku anu ngaranna Gambuh Tong Adigung. Ayeuna abdi mau ngalagukeun Gambuh Tong Adigung. Jadi jalma tong adigung, pedah boga pangkat luhur, boga rasa moal aya cara aing, dipi hormat dipi serap, sarta ngaran geus kamasyhur. Urang teh tong kumalungkung, dumeh pinter wanita rung, rasa gagah ieu aing dipigigis, rusak kabeh balarea, dipuja didama-dama. Manusia tong gede hulu lantaran ayeuna jegut, mika ijit ka jalma anu mariskin, teu nyaah kanu malarat, sieun kabawaripu. Kudu inget kayang agung, mun urang geus puput umur, pangaboga pangabisa baris geudis, eta mah ukur di dunya moal dibawa ka kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.